Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid kelas genep? Sehat? Alhamdulillah ya. Kami orang masih di pasihan kesehatan ya. Ya. Minggu kamari orang tos diajar masalah carpon ya. Jeung tos maca carpon ya. Nah, sateuacan dilanjutkeun ka materi ayeuna ya. Anu teu acan ngirimkeun tugas ya, nu teu acan ngirimkeun tugas minggu kamari ya. Baik eta kelas A, genep B, genep C atawa genep D. Ku Bapak diantosan ayeuna wengi tabuh 18.00 ya. Jadi yang belum mengumpulkan tugas hari ini Bapak tunggu sampai jam 7 malam ya. Pamit ngecan ngumpulkeun tugas engke pengaruh dina nilai ya. Nilai tugas sehari-hari ya. Nah, minggu kamari orang terus diajar maca carpon nyaeta ka Eurad Kenur. Ayeuna orang diajar perkara carponna. Nah ya, bisa ditinggali di halaman 5. Jadi arti carpon teh pondok ya. Pondokna tina carita pondok. Ari carita pondok teh nyaeta karangan dina wangun lancar prosa ya. Jadi ukuran kecapna antara 5.000 dugi ka 7.000 kecap ya. Jadi carpon di dieu teh jadi lancaran anu ukurna pondok ya. Nah, jadi bacaan atau cerita yang pendek. Nah, terus jumlah katanya itu enggak lebih dari 7.000 kata ya. Nah, terus jalan caritana dina carpon umumna sajalur henteu pajurawet ya. Jadi alur ceritanya itu sejalan ya, tidak seperti sinetron ya. Nah, atau enggak seperti novel-novel yang bacaannya panjang itu ya. Jadi tidak pajurawetnya kayak semacam aut-autan ya, acak-acakan ya ceritanya. Jadi kalau carpon mah jadi ceritanya itu sejalur ya. Latar kejadian cerita digambarkan saeutik pisan ya. Jadi latar kejadiannya itu digambarkan sedikit banget ya. Nah, terus waktu kejadianna sakedeung palakuna oge saeutik tararea. Nah, itu ya carpon ya. Jadi carpon tuh jadi pelakunya sedikit. Nah, terus kejadiannya juga sedikit, waktu kejadiannya juga sedikit ya. Jadi gambaran kejadian, waktu kejadian, pelakuna oge saeutik, jarang banyak gitu ya, tara loba. Nah, kulantaran carpon, nah ieu biasana carponna dimuat dina koran itu ya. Biasana koran, sok aya kan di carpon dina koran tuh. Koran naon ya, kalau Bapak inget mah aya dina koran tuh salembar ceritana teh si Otoy nu karari itu Petruk gitu ya. Nah, carpon bahasa Sunda anu dimimiti dimuat dina majalah Parahyangan tahun 1820 itu ya. Nah ya, jadi carpon mimiti dimuat tahun 1820. 10 tahun ti harita 1830 muncul buku kumpulan carpon judulna Dogdog Pangrewong karya GS. Nah itu ya. Jadi 10 tahun kemudian barulah muncul buku carpon ciptaan atau judulnya teh Dogdog Pangrewong ya. Nah, itu ya. Terus bisa dibaca ceritana kahandap. Itu ya. Nah.
Gitu ya. Nah, dina carpon di dia aya sebut unsur ya. Unsur carpon tuh aya kamari orang tos diajar. Di dia aya unsur teh aya 5. Nah, hiji tema, terus aya pelaku ya, tokoh. Terus aya latar, bisa dibaca di buku paket di halaman 5 ya. Terus aya galur. Nah, galur teh nyaita jalan cerita, galur tuh ya. Terus aya amanah. Nah, amanah dina cerita eta naon ya, bisa di tuh ya. Nah, terus itu ya. Tuh. Jadi eta masalah carpon ya. Jadi ayeuna nama teu aya tugas cekap materi hungkul ya. Insyaallah ke minggu payun orang diajar masalah buka halaman genep, coba genep sareng 7. Nah, insyaallah ke minggu payun orang diajar masalah kecap darangken tengah kalimah pananya jeung nu terakhir huruf kapital jeung tanda titik pananya jeung panyeluk itu ya. Nah, itu materi ayeuna cekapnya masalah perkara carpon ya. Carpon urutan atau unsur-unsur carponna ku Bapak kamari tos diserat ya dina video kamari. Nah, saat acan ditutup Bapak nyuhunkeun like and subscribe na channel Bapak ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.